pada suatu penerbangan ya mun bahasa Indonesia mah aya 3 awewe nu hiji geulis irungna bangir jangkung lenjang gitulah pokona mah dulu nu hiji deui ari geulis pisan sinte ngan bodas kulitna mulus gitu tah nu hiji deui geulis henteu bodas henteu malah mah hideung tutung. Taker dina penerbangan ujuk-ujuk di ruang kokpit gitunya pilot meureunnya ngingetan pokona mah ieu pesawat dalam masalah aya masalah dina mesinna Wah, tak jiwur nomor penumpang. pasang sabuk pengaman kenakan pelampung gitu ngadenge peringatan gitu awewe nu geulis nu bangir da lain nurut ka pilot kalah ngadon make up bersolek Waduh. atuh babaturanna anu gigireun eta nu dua eta aneheun nya nanya nah maneh pesawat rek lagrag kalah ngadon dangdan cek si awewe eta teh pede pisannya engke lamun pesawat lagrag anu pertama ditulungan pasti nu geulis gitu cek manehna teh pasti nu pertama ditulungan urang sabab urang mah geulis gitu nya cek nu kadua anu kulitna mulus tuh tarima eta rokna disuehkeun berebet nepi kana ieu nepi kana pokona mah soehna teh nepi kana soehan gitu bari ngacacangnya bari nulak cangkeng salah siapa nu bakal pertama ditulungan pasti aing da aing mah bodas jeung mulus gitu tanu hiji deui nu hideung teu tarima langsung dibukaan baju celana kabeh pokona mah jeung jerona dibukaan langsung muligir sia duaan salah kabeh pasti nu ditulungan pertama mah aing da aing mah siga kotak hitam Box black. black box Box black. kan anu mun pesawat cilaka nu diteteangan pisan kan black box Aing hideung. Aing hideung. Aing itu yang nu hideung. Hidup hideung anjing. aduh ampun eta awewe tiluan menipak keukeuh gitu nya Koplak cai mah eta. Kita ge encan di eta karek peringatan. dan karuhan lagrag padahal mah nya Heeh.